يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كما Ya Rabbi kana rahmat pangeran Al-Ghaffari anu maha ngahampura kasaha kanu hayang dihampura pan aya jalma ieu naon jadi lamun urang hayang dihampura kudu layak urang teh hampurakeun pangeran nu kumaha di mana-mana boga dosa kudu sadar kumaha ari urang menyadari kana dosa urang minta hampura tuluy perbuatan goreng paheula eunang ganti kalakuan hade baheula mah tara salat urang minta hampura ka Allah dibarengan ayeuna mah kudaek salat baheula osok salat ayeuna osok salat ngan baheula mah salat teh teu dibarengan kudaek miangan ilmu ayeuna mah minta hampura ka Allah rek bareng jeung ngajina tah ieu teh nuduhkeun urang teh hayang dihampura ieu mah dihampura hayang tapi tingkah laku jiga lain hampura dan baik Gusti malautan hampura ieu ayo we nongan randa ieu teh hayang dihampura tapi ngeureuyeuh wae eureun atuh Muhammadun nyaeta Syekh Muhammad ketinggalin Muhammadun nyaeta Syekh Muhammad Al-Muqtarifu anu ngaku Muhammad satu Muhammad Nawawi Syekh Nawawi Al-Muqtarifu anu ngaku bil auzari kana pirang-pirang dosana pangkat Syekh Nawawi wae mengakui kami mah tukang nyieun dosa maka kami butuh kana rahmat Allah dosa naon atuh Syekh Nawawi tangguna dina ieu oge moal jiga urang da ari kadudukan jalma beuki luhur mah nyebut dosa teh teu jiga urang nyebut dosa ari urang mah nyebut dosa teh haram-haram banyak dosa teh tah lamun darajat hiji jalma dina ibadah beuki luhur ngarasa mana sebagai hamba Allah nyebut dosa teh lain kana dosa ninggalkeun sunah biasa dosa itu kamari upamana tas lohor teh teu wiridan di istighfar Gusti dosa padahal Kanjeng Nabi diparentahkeun dicontohan tiap tas salat teh urang teh maca ieu lalawara jiga nu teu butuh kana syafaat Kanjeng Nabi diceurikeun kitu teh kamari teu ngaos tak curi wae sabab beuting masyaallah sabab ngaos wae mah kebagian buruhan urang mah dosa teh kitu teh ngakukeun kana pirang-pirang dosa nepi ka Syekh Nawawi ngaduna basarahullah uyuba nafsihi basara muga-muga mere ningali basara muga mere ningali ka Muhammad kanjeuna nyalira ka Muhammad saha Allahu Gusti Allah maksud Muhammad itu teh adalah penyusun ieu kitab nyaeta Syekh Muhammad Nawawi kade lain Kanjeng Nabi mah muga Allah mere ningali ka ieu Muhammad uyuba nafsihi kana pirang-pirang cacat dirina itu Muhammad janjeuna ngadoa kitu Gusti mugi Gusti nembongkeun kana cacat abdi lain ditembongkeun ka umum sing kapanggih urang sorangan ieu mah katempo teh harta hajuna we dirawat katempo teh harita mere sampe ka batin inget wae karena luka itu lain hayang ditinggalikeun cacat abdi Gusti sabab cenah saur Imam Ghazali iklam annallaha idza arada bi amri khair kudu kaharti ku sararea lamun Allah rek mere kahadean cenah ka hiji jalma maka non basarahu bi uyubi nafsihi maka Allah bakal mere nempok mere sadar ka eta jalma menyadari kana kakurangan
haji orang ge sakitu soleh aya wae kakurangan Baik. itu hiji tenang. Jadi naon cenah lamun Allah rek mere khoer ka hiji jalma maka Allah di antara teh bakal mere nembok ka eta jalma menyadari kana kakurangan dirina. Pamangkana basiratuna bidatan di mana-mana mata hatehna tembus kana air dirina lam tahfa alaihi uyubuhu maka sakabeh cacatna moal nepi ka nyumput tina diri urang teh katarempo boro-boro rek nyaca batur awak sorangan teh cacadeung unggul. Da biasana lamun jelema nyaca batur teh merasa diri eueuh cacat. Sedangkan yakin di mana-mana jelema geus nyaca batur eta teh jelema cacat. Dan jelema anu teu cacat mah anu soleh mah justru naon? Batur teh dianggap ade saluhureun kabeh ke batur mah gitu. Bisa mah kira-kira urang gitu. Moal nyeun status ngabogoreng batur moal dina obrolan sugan ayo ngaguar-guar teh kakurangan batur moal ka urang ge cacat wungkul. Mata tong kabawakeun urusan batur pokona mah urang tong boro-boro mikiran aya batur, mikiran aya sorangan teh batur geus tutup gitu geus sakitu. Ulah jiga nya gitu. Ayo we naon gajah di eta teh Anu poho deui teh. Sirup di seberang lautan mah kajeueum ari gajah hareupeun mana eta teu katempo. Bakal naon cenah bakal ditinggalikeun kana air diri. Di mana-mana hiji jalma dirizkian ku Allah nyaho dibere nyaho dibere sadar kana kakurangan diri. Nah cek Imam Ghazali faida rofal uyu am kana hul ilai maka bisa ke manehna ngubarana kacacatan sorangan. Ta jelema anu teu daek ngaberesan ngadandanan kakurangan diri teh teu menyadari bahwa dina dirina teh loba panyakit, loba aya. Ayo we ka batur, aya teu gerah paring sok bungkus sorangan itu wujudan awak teh. Loba panyakit mitah batur we berobat teh padahal manehna panyakit unggul. Nya mending ari penyakit dohir nu kitu mah ieu penyakit urusan hate apa lain deui. Hese diubarana kitu mah. Waja'ala jeung muga ngajadikeun Allah yaumahu kana poean itu Muhammad nyaeta Syekh Muhammad teh khairon kana leuwih alus dijadikeun min amsihi tinimbang poe kamarina itu Syekh Muhammad. Gusti mugi-mugi teu langsung abdi ibu teh teu digoibkeun bahasana teh mugi Gusti ceuk mangguha teh mugi-mugi Gusti hampura ka urangnya padahal sorangan ieu nyarita naon teu hampura ka abdi mugi Gusti tembong ke kakurangan gitu sebut ngaran urang teh padahal sorangan ngajadikeun poe ayeuna sing dijadikeun leuwih hade tinimbang poe kamari. Nah Syekh Nawawi make ngadoa itu sabab aya dawuh Kangjeng Nabi manis tawa yauma'u jalma nu sarua poe duana poe dua teh poe kamari jeung poe ayeuna sarua amal ibadah teh teu naik standar ieu kamarinya kitu ibadah teh lamun ibaratna bebeunangan teh mah ganjaran teh kurmeunang sapalastik poe ayeuna ge ganjaran teh meunang sapalastik bahwa maghbunun maka eta jalma rugi. Lamun dina urusan ibadah urang poe kamari jeung poe ayeuna atawa dina urusan ilmu urang poe kamari jeung poe ayeuna sarua wae bebeunanganna ieu jelema-jelema rugi cenah dina. Komo lamun merosotna kamari mah hadir berjamaah, hadir di pengajian ayeuna mah hampura. Sebut. Berarti naon lain-lain minimal standar anu sarua karena turun kamari mah bebeunang ke sapoe biasa kilo miliar ayeuna mah di 200.000 pan rosot berarti gitu cenah aja maka ini jelema rugi wa man kana yaumuhu sarran min amsi jalma anu poe ayeuna leuwih goreng patut tinimbang
memang poe kamari bahwa mal'unun ieu jelema dilaknat ku Allah. Ciri jelema dilaknat ku pangeran. Ibadah beuki ieu urang beuki kolot teh lain beuki naik, aku beuki turun. Air batur teh lain beuki teh tetep pokok ka beuki jentre. Itu nurut-nurutkeun cenah mal'un. Bebeurieun atuh urang teh tukang ngomongkeun batur ka tukang tahun 2025 2026 rasa satu wani. Rek nyaritakeun kakurangan batur teh. Tahu aya naik tuh urang mau ningali urang geus mulai tawado ya. Jakeun. Jadi minimal orang teh sarua atuh syukur-syukur poe ayeuna lebih hebat tinimbang poe komo poe subhanallah. Kita dilaknat. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Ari sadaya puji eta tetep kagungan Allah kama bari saperti perkara, bari sakumaha perkara yan bagi anu pantes ieu perkara lahu pikeun Allah. Sakumaha samistikna kitu sadaya puji kagungan Allah memang nu layak dipuji, nu pantes dipuji memang ieu ti Allah mah. Da salian ti Gusti Allah mah aya sifat terpuji ge meunang pamere Allah nu maha terpuji mere sifat hade ka jelema eta sehingga jelema eta dipuji ku lain asli gitu. Soleh mah urang lain asli. Kalau di aya di urang lain asli, tapi pamere sekedar titipan. Sawaktu-waktu mun ku Allah dirampas moal aya memuji urang. Wa sholatu jeung ari rahmat Allah, wa salamu jeung ari kahormatan Gusti Allah atawa kasalamatan Gusti Allah ala sayyidina eta tetep muga ka Gusti abdi sadaya. Ala sayyidina eta tetep muga ka Gusti abdi sadaya Muhammadin nya eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka kulawargana Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabat Kangjeng Nabi. Aduakeun ka Kangjeng Nabi tuluy ka kulawargina paling caket sareng Kangjeng Nabi tuluy ngaruntuy ka para sahabatna. Ada kulli maklumin kalawan maca sholawat jeung salam teh ada kulli maklumin kalawan sabing bilangan saban-saban anu kauningan, kalawan sabing bilangan saban-saban anu dikanyahokeun lahu pikeun Allah. Gusti abdi ngadoakeun muga-muga Gusti ngalungsurkeun rahmat sareng salahan ka Kangjeng Nabi, ka kulawargana, ka para sahabatna. Sakumaha ieu rahmat jeung salahan dilungsurkeun ka aranjeunna teh sajumlah anu kauningan ku Gusti. Naon perkara nu Gusti kauningan? Cing kira-kira di dunya aya nu ngaranna daunan. Sabaraha jumlah orang itu? Aya nu ngaranna kebul. Sabaraha jumlah kebul? Pan baheula aya malaikat. Dia malaikat. Naon gawe teh tukang hitungan tetesan cai hujan. Gawe kan itu kan. Kabayang mun urang minta eta nu ditugaskeun kawas kitu. Teu kudu salat maneh mah ngitung kecanak cai hujan. Eta ditanya, eta malaikat mampu eta ngitung tetesan air hujan kawe salamnya mampu. Bahkan lamun kami ditah ngitung jumlah pasir sepanjang di pantai salamnya kami mampu. Jumlah dandaunan salamnya kami mampu. Eueuh mampu. Ngan kalemahan kami hiji. Eta mah teu bisa ngitung. Naon di mana-mana aya umat Kangjeng Nabi maca shalawat ka Kangjeng Nabi nu dilungsurkeun eta rahmat ku Allah. Karena eta bae kami teu mampu ngitung saking kuroba. Saking kuroba. Eta tuh jika kumaha eta beureunya. Mata kurang komo ina malam Jumat kitu. Kurang teh bari ieu teh bari naon? Bari naon teh? Malam Jumat teh. Bari maca shalawat gitu. Mosok ya sirina Muhammad gitu. Tok pegat teh dika isu teh kasih. Ya we maca shalawat. Kan untungna maca shalawat teh teu disyaratkeun dua wudu gitu. Untungna teh eta teh beda jeung maca Quran. Jadi teu boga wudu ge bari kayan junub, bari kayan jurget, wah bisa meureun we shalawat. Ngan lamun urang boga hadas gede gitu. Memang adam-adamanana
sholawat urang hayang kaambeuh ku malaikat kudu heula. Madepna ka mana bebas ka mana bae. Ngan lamun hayang istimewa tong madep ka mana bae mustaqbilal kiblat. Najan lain salah tapi keutamaan. Make bajuna kumaha bisi kumaha pek bae di baju teh di baju oge. Ngan lamun hayang istimewa sing rapi pakaianna. Bajuna bodas, kopiah bodas, apa barang bodas. Kabuis-buis ge bodas. Mun bisa masyarakat dibelikan udah bodas. Oh, teuing kalau pengen kan gue kan. Dan taman sawal mah eta pan disebutna ge naon? Abdul Alwan. Warna upah hebatna teh adalah warna bodas. Mantak disunatkeun tiap kali urang dipake naon teh? Mau dipake salat Jumat, dipake ibadah naon teh aya we warna bodas. Nya sugan we urang teh jadi ngilu hate urang ieu teu poe itu bodas kumaha pakaian urang. Sok daerah urang teh urang kira ka mana-mana make gamis. Wani moal randa liwat urang. Nah, ya. Baju ono rapi. Diudeng. Pakaian bodas rapi. Aya randa liwat. Daerah kunaon era ku pakaian. Coba ganti setelan. Pakai lepis, pakai topi, jaketnya Hermes, kacamata hidung, wah gitu, beda. Jadi golongan orang ulah lebih kaya warasan gitu. Non terpenting kising mah, pakaian itu penting HP, orang di mana-mana pakaian ternyata di awak orang bisa naon pakaian bisa ngabentengan kita aku urang. Ulah gitu tetep we usah teh pake sok disarung jawab gitu nya. Sok daerah. Era tuh lain era tinggi ngalakeun daerah ku pakaian. Di kopean naik terus mereka mana pada ke Garut. Pinggireun ge aya menor teu boleh. Naon enak ku sarung. Jadi melindungi pakaian teh itu darurat. Maka biasa we mimiti nama keur pangkat urang nya biasa we. Luar ge cangkang, ge casing, ge sing halus sing rapi. Ngabentengan teh. Kakarang di mana-mana urang hate na geus teu ngaruh, bebas sama make pakaian naon-naon wae oge. Nah, urang mah masih kena kapengaruhan. Nah, cenah amma ba'du anapun dina sabada maca basmalah gitu. Basmalah mah diukur. Hamdalah shalawat sareng salam itu dicaritakeun we. Pahada ari ieu biasana ada sok ditafsiran ai al hadiru diman. Tah ari ieu nu hadir dina hate. Hate semawi. Sarhun eta penjelasan. Penjelasan berarti lamun penjelasan aya menjelaskeun aya kitab matan. Ieu teh kitab sarah, matan di luarna oge ngaranna kieu naon kitab teh. Sarah buku dulu jaid. Pi bayani buku hijau jaid. Poho judul acan ieu tah. Ai sarah teh ngajelaskeun ieu teh kitab ieu teh penjelasan. Ngaranna buku dulu jaid. Naon ari buku teh? Ari buku teh jamak dina ikdun artina kalung. Pongkoro ari dulu jaid naon pindoh mana teh naon perak. Kalung anu terbuat tina perak. Diibaratkeunana ieu teh perhiasan urang ieu kitab teh pibayani hukum hijau jaid dina ngajelaskeun kawajiban suami istri. Hukum ceuk anu ngasiahan ceuk ngajelaskeun di mana wajiban hak di dieu teh. Jadi ngartiana pibayani hukum hijau jaid dina ngajelaskeun kawajiban suami istri. Di mana urang nyaho kewajiban, salaki boga kewajiban ka pamajikanana, pamajikan boga kewajiban ka salakina urang nyaho batas-batas sampai ka mana. Coba lamun teu nyaho kewajiban. Bisa pakukeun kewajiban pamajikan ku salaki, kewajiban salaki ku pamajikan. Jadi paboleh teh. Gara-gara
bisi bayi mah yang soleha kudu ngaji bakal soleha. Maka lawan cenah sarua eta penjelasan tolaba anu minta hukana ieu syarat nyuhunkeun minta hukana ieu syarat mini di kaula saha anu minta teh badul muhibbina sapali para muhibbin sawareh pirang-pirang anu mahabbah anu cinta. Murid Syekh Nawawi ya ngaranna ge ulama besar tantuna seueur anu muhibbin anu mahabbah ka anjeun aya meureun nyuhunkeun hoyong dijelaskeun. Berarti sebenarnya itu kita duka itu di kita mana duwi ka Syekh Nawawi ge biasana mun kitab nu disusun ku anjeunna sok disebutkeun kieu teh karangan ulama anu ti anu di dieu mah teu dicarioskeun. Di dieu mah teu dicarioskeun. Nah, cek sebagian para peneliti bisa jadi pengarang asli kitab ieu anu dina jero guruna ieu ti urang Hadramaut Yaman. Ditelusuri deui kalimah-kalimahna bahasa-bahasana mirip jeung kitab anu disusun ku kitab Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad pengarang An-Nasaihud Diniyah. Maka bisa jadi kitab mana teh karangan Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu dicarioskeun bukan cerita ieu. Ngan urang apa we kudu lieu teh nya. Ieu lain mah tadi. Salah Aisyah teh menjelaskan. Di mana-mana penjelasan aya kitab anu pertama anu dijelaskeun saha pengarangna bukan. Teu dicarioskeun. Cenah mimi sahabatul muhibbin ngajelaskeun kana naon ala risalati kana risalah. Mana risalah teh biasana mah imah surat risalah teh. Atawa sok dihartian kitab ibis. Kitab ibis. Ala risalati kana risalah al muta'alliqati anu cumantel anu berkaitan anu cumantel kana naon ieu risalah teh kaitanana bi umuri zaujain kana pirang-pirang urusan suami istri. Jadi lamun urang anu geus rumah tangga atau rek menempuh rumah tangga wajib nganyahokeun aturan-aturan kumaha cara berumah tangga. Palingan pasea wae iman teh. Tapi pasea teh da bumbu teh. Soalna geus lamun geus pasea teh sok kana we da rasana. Jadi leuwih naon nyaah teh gitu teh. Nyecep. Nyaah gitu perasaan teh. Bumbuna naon teh bumbuna kudu aya kituan teh. Gitu. Gep-gepan Pak. Alati anu mana ieu risalah teh sonna pa anu ngarang hak kana itu alati. Anu ngarang hak kana itu alati. Sahabatun nasiina sapali ahli nasihat. Sapali ahli nasihat. Para ulama anu tukang nasihat gitu. Disusun dari carioskeun duka saha tadi teh. Ngan saur Kangjeng Nabi cenah aya itu panyemangat urang idza aradallahu bi amdin khairon ciri Allah tadi diantara namun Allah rek mere hade cenah ka hambana ja'ala fihi salasa hisolin maka Allah bakal ngajadikeun di eta hamba tilu rupa. Di mana-mana Allah rek mere kahadean ka hambana maka Allah bakal mere tilu rupa ka eta hamba. Hiji nomor hiji teh naon cenah fiqhahu fiddin dae ngaji angger eta nomor hiji mun Allah resep ka hamba sehingga hamba rek dibere kaadian ku Allah maka nomor hiji ku Allah teh bakal dikersakkeun suhuna dae ngalencak ka pangajian. Udah urang mah teu ngalencak ka hari kok motor heuh ngagasan aya pangajian wae padahal pada kopi kenangan ge hanya diliwatan wae. Tapi bukan itu meningkat ka Masjid Nurul Hidayah. Kopinya gratis. Kudu mayar. Kemudian gitu. Hiji cenah ngarep dina urusan agama, ngaji. Mata Allah deui anugerah panggede di akhir zaman eta daek ngaji. Nu kadua naon cenah di mana-mana ieu zaman geus daek ngaji dibere nomor 2. Naon? Wa zuhdahu fid dunya. Hate teh eueun ayeuna kana urusan dunya.
sholat, waktu puasanya puasa, berarti dunia jadi pahala ke manehna juhud teh kawas itu. Urang teh boga naon, urang mah juhud lain juhud balangsang sih. Buku ingat we iraha aing kabagian. Juhud mah teu kitu, hade mah kuat pake santai. Teu ingat apa dulu teh urusan teu dipikiran kan sih kitu we. Tuh gitu aja yo. Aya meureun. Urang mah ikhlas. Teu garap kenal naon. Kira gue atuh. Yuhud, nu kadiluna naon? Nu kadiluna nu tadi, anu Usek Nawawi dijadikeun Tuhan wa bassaru uyubahu. Tanda Allah mere hade ka hamba hiji daek ngaji, nu kadua dunya teu ngahalangan manehna ibadah ngaji. Nu kadiluna naon? Allah ningalikeun kana kacacadan dirina lain kacacadan batur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bima kana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatina fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alimi anta suqona al-wasi'a wa anta suqona amrina wa sulhana amrina wa sulhana Gusti Allah rizki ya برباني السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الإمام أبي الحسن الشاذلي وإلى حضرة الإمام الغزالي وإلى حضرة جميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها وأبارها بيمينها إلى شمالها شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله